Kaulinan barudak nyaeta kaulinan anu biasana osok dibawakeun atawa dipaenkeun ku barudak anu aya di lembur. Anu di kota mah geus mulai tara dipake kaulinan barudak teh. Aya salah sahiji kaulinan barudak anu masih keneh sok dipake di lembur nyaeta ambil-ambilan nya. Hidup kungsi miluan kaulinan ambil-ambilan sigana anu di lembur mah pernah mainkeun kaulinan barudak ambil-ambilan. Tah ieu contoh kaulinan barudak anu ngaranna ambil-ambilan. Ari di lembur mah meureun pedah di lembur mah nya tempatna lega keneh da ampir unggal imah ngabogaan buruan anu rada lega. Cukup keur ngariung barudak nya. Lamun teu di buruan imah biasana arulina teh sok di buruan masjid. Biasana sore-sore sabada salat asar bari ngadaguan salat maghrib. Kaulinan ambil-ambilan anu contoh tadi teh salah sahiji kaulinan barudak lembur. Ayeuna mah geus meh leungit lantaran geus jarang barudak Sunda anu ngayakeun kaulinan saperti kitu. Barudak ayeuna mah leuwih resep ulin goyang jempol alias main gawe dina HP nya. Kaulinan barudak di lembur teh biasana aya dua jenis. Anu kahiji nyaeta kawih jeung teu make kawih. Contoh nu make kawih nyaeta cingciripit, oray-orayan, cici putih, prangpring. Ayeuna anu kadua kaulinan teu make kawih. Anu kahiji congkak, engklek, sapintro, jeung